Kangjeng Nabi teu ngalarang jalma nikah karena kagelisan. Kangjeng Nabi teu ngalarang jelema nikah ngudag karena hartana atawa karena kabeungharanana. Kangjeng Nabi oge teu ngahalangan jalma nikah ningali karena turunanana asalkan tambahanku sae agama. Nah, naon margina? Margi kieu saur Kangjeng Nabi. Saha jalma nu nikah ka hiji awewe bari ngudag kana harta atawa ngudag kana kagelisanana, maka haramahullahu ta'ala malaha wa jamalaha. Allah bakal ngahalangan ka eta lalaki kana meunang harta tinu jadi pamajikanana jeung meunang kagelisan tinu jadi pamajikanana. Gelis mah isuk page toge bisa ruksak. Ayeuna gelis dikeresakeun, naudzubillah min daliknya, dikeresakeun labuh ti lantai 3 rata banget nanti jadi eueuhan euy. Teu kagok. Atawa ngudag kana hartana, harta mah titipan ti pangeran bisa leungit harita keneh oge nya. Ngudag kana hartana, beunghar ieu mah ternyata isuk pageto aya gempa atau aya banjir, beak tah hartana teh leungit. Atuh nu akhirna teh harapan dirina teh matak sauri digeri sangemkeun haramahullahu malaha wa jamalaha.